Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa patepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Nyepaneun urang dinten ieu dicutat tina buku renungan wasiat anu dijudulan Teu Kekengingan Nanaon, dumasar serat Ibrani pasal 10 ayat 18 dugi ka 25. Sareng nas nu janten puseur panglenyepan urang nyaeta ayatna nu ka 22 anu unggalna kieu. Kusabab eta hayu urang sing deukeut ka Allah, rejeung hate anu ikhlas, iman nu yakin, batin anu geus dikosongkeun tina rasa salah, jeung raga anu geus diberesihan ku cai anu ngagencelang. Para mitra sabada kebaktian saurang nyarios kieu, abdi mah teu kekengingan nanaon dinten ieu teh. Tah para mitra, kantos teu urang ngadangu cariosan sapertos kitu. Ungkaban kitu teh mangrupi ekspresi henteu puas ti saurangan kana ibadah nu diiluan sareng teu saluyu sareng harepanana. Hal ieu nyiratkeun yen ibadah teh dilenyepan minangka momentum kanggo muaskeun kabutuhan spiritual saurangan. Para mitra, benten sareng panglenyepan tadi, panulis serat Ibrani justru ngamaknaan ibadah teh minangka sarana misukur kana karya kasalamatan Kristus nu tos muaskeun tos nyumponan kahirupan manusia. Anjeunna nyaurkeun dina ayat nu ka-22 tadi, batin anu geus dikosongkeun tina rasa salah jeung raga anu geus diberesihan ku cai anu ngagencelang. Kumargi kitu ibadah teh sakedahna dilakukeun kalayan manah nu ikhlas. Sanes soal upami saurangan teu kekengingan nanaon dina ibadah, margi da memang ibadah mah sanes kanggo kenging sahiji hal. Ibadah janten momentum jalmi-jalmi percanten ngarespon nugraha Allah nu tos muaskeun tos nyumponan kahirupanana. Nasehat ulah bosan-bosan kempelan, getol ibadah eta mangrupi pangajak supados umat giat nyanggakeun kahirupanana kanggo ngalakukeun padamelan Gusti. Para mitra, ngaraos teu kekengingan nanaon dina ibadah sakedahna teu janten pasualan. Nu janten pasualan justru nalika urang wegah masihan naon wae dina ibadah. Masihan teh teu malulu soal pangbakti wungkul, tapi tiasa oge ngalangkungan ilu biung atanapi partisipasi urang dina ibadah. Ku cara kitu urang nuju ngalatih diri kanggo teras ibadah kalayan manah nu pinuh ku kaikhlasan. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu, pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Urang tepang deui dina episode salajengna. Ulah hilap subscribe, like sareng bagikeun ka nu sanes. Cag heula. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.